la yatakarraru henteu bulak-balik fidyah li adami taksiri karana henteu aya asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Di dieu rek nerangkeun sanksi jalma anu ngahir-ngahir kana ngodoan puasa Ramadan kaburu datang bulan Ramadan anu sejen deui. Sangsina anu kahiji wajib ngodoan puasa Ramadan nu taun ti heula teh. Anu kaduana wajib pidyah. Jadi pidyah lain gaganti kodok kade. Pidyah lain gaganti kodok. Jadi pidyah ongkoh, kodok ongkoh. Jadi masih kene aya masyarakat anu nyaeta berpaham anu aya namun tama anu nganggap bahwa pidyah eta ngagantian kodok puasa Ramadan lain. Kodok pidyah hiji eta tah anu kaduana bahwa ieu namun tadina pidyah teh ieu teh berputar berlipat-lipat berkali-kali. Jadi lamun seuk aya namun tamah ieu tinggalin puasa Ramadana dina tahun kamari dina tahun ti heula tahun kamari acan keneh kakodoan pidyah. Tah engke ayeuna datang Ramadan tahun hareup acan keneh dipidyahan. Tah mangka dua lipat. Lamun aya namun ta taun itu acan dipijak 3 lipat gitu mun ayeuna geus dipidyahan teh engke teh pidyah deui mun can ka lamun acan kakodoan keneh teh gitu. Can kakodoan pidyah deui. Taun hareup deui can kakodo pidyah deui. Ai kodo masa kali pidyah mah takror. Berlipat-lipat, berputar-putar, berkali-kali, berulang-ulang. Pidyah mah ai kodo mah sakali kodo mah ngan pidyah mah takror gitu. Takror. Nah, bitakarruris sinin tergantung sabaraha kali kaburu datang di Ramadan can kodo keneh pidyah deui. Hutang kodo anger. Datang di Ramadan acan keneh kakodo pidyah deui gitu. Pidyah deui. Tak lamun jelema ayeuna mun tara puasa. Jelema anu tara puasa jelema Islam. Maot cigana beak pake pidyah. Tirgana teh 10 tahun. Mun 10 tahun ya lamun ayeuna mun tasa umur tara puasa. Jelema ayeuna mun tam Islam kan ieu teh kewajiban. Ieu teh wajibna teh memeh warisan. Waris mah pokoknya mah anu tahapna paling akhir geus beres itu geus beres ieu. Geus beres beban itu geus beres beban ieu teu karata teh moal ayeuna kakontrol di masyarakat umum moal. Masalah ayeuna mun teh wasi mayit ya boga pidyahaneun sababna tara puasa gitu. Islam bayar heula. Makanya ayeuna mungeureunana ayeuna mun sasabaraha pantakror ieu teh. Lamun ayeuna mun tamah anu taun kamari kodoaneun tuluy pidyah 30 letter beureun. Nu taun kadua oge deui ayeuna mun tanaon. Terus ayeuna mun tadi dikali-kali gitu. Dikali-kali.
bet ayeuna mun teu sakali Ramadan oge bet sakali Ramadan tinggaleunnana tuluy can kakodoan Ramadan hareup can kakodoan 10 kali 10 ayeuna mun teu kali 30 tuh haga 10 kali 30 liter lamun ayeuna can kakodoan sabulan oge walaupun tahun hareup mah puasa walaupun tahun hareup mah puasa tapi iya ayeuna mun teu anu Ramadan nu pertama na can dipijaan kan terus berlipat-lipat satungtun can kakodoan mah eta kudu apa ya wajib ya teh pan wajib ya teh ya wajib fidyah ya teh lain sunat lain fidyah ieu mah beda jeung fidyah ayeuna tinggal salat beda ya mah fidyah ayeuna mun teh mah batal puasa Ramadan mah anu can kakodoan sehingga datang di Ramadan anu saja ieu mah wajib lain sunat jadi kudu wajib ayeuna dibayarna wajib dibayarna matak ayeuna mun teh cek bieu wayajibu likulli sanatin wajib nyata tiap tahun jadi tiap tahun teh lamun cabatasan kakodoan terus fidyah masanajan geus ayeuna dibayar ge fidyahna Ramadan hareup ayeuna can kakodoan kan fidyah deui Ramadan itu can fidyah deui terus gitu likulli sanatin li annal huquqal maliyata karena hak-hak anu berkaitan jeung materi la tatadakhalu eta henteu bisa silih tamalan kieu meureun silih tamalan kan waelah hitung-hitung Ramadan ayeuna pake namalan Ramadan itu teu bisa. Jadi hitung-hitung meureunna ayeuna mun tama tatadakhul mah kieu jadi urang teh kaya-kaya acan ngodoan Ramadan nu ayeuna kitu. Teu bisa. Jadi nu Ramadan nu ieu rek dipake nutupan namalan Ramadan itu teu bisa. Hukukul maliyah mah. Jadi meureunna boga beban teh Ramadan nu ayeuna we kitu teu bisa. Ngare satungtung can kakodoan mah Ramadan anu awal teh terus setiap tahun kudu ngaluarkeun ayeuna mun teu fidyah wajib hukumna beda ayeuna mun teh jeung masalah nyaeta fidyah karana jelema anu pikun sakali we tamah nu pikun ayeuna mun teu puasa tuguh ayeuna mun teu acan ayeuna mun teu kakodoan dina bulan Syawal tapi kadatang Ramadan deui eta mah anggar sakali fidyahna nu pikun mah anggar sakali fidyahna tah la yatatakarraru li adami taksir alasanana didinya karana teu aya nyaeta teu aya kelalaian teu aya unsur kelalaian antara jelema anu 11 bulan kesempatan ari kodoaneun ayeuna mun teh mah ngengenganana kodoaneun sabulan ari kesempatan keur kodona 11 bulan tapi ka teu kakodoan bari teu aya udur teu aya alasan nah kabina-bina teuing mayar ayeuna sabulan 11 bulan atuh dicicil oge cek paribasana ayeuna mun tama ukur sabulan nyokot ayeuna mun tama 3 poe weh meureun ayeuna 10 bulan ge anggeus tah sabulan teh ayeuna tina sabulan dieusian bakat tingku kadulna bakat tingku hareamna ngodoan cokot sabulan 3 poe oge 10 poe teh lunas ari ieu sakitu lila eta kesempatan teu kakodoan kaburu datang di Ramadan katingali tah lalawarana teh tah we teh lalawara nu kitu teh nya lalawara kabina-bina teuing head atau ngengenganana head teh ayeuna mun 15 poe misalkan 15 poe ari kesempatan kodona 11 bulan tapi ka ayeuna mun teh geus ieu diambang pintu Ramadan awewe tuluy ayeuna mun teh Allah ayeuna ieu teh can anggus kodoaneun bulan Ramadan teh heula teh
Eta ketika kaburu jauh teh tanggal hiji kabina-bina teuing lalai teh gagabah teh kabina-bina teuing akurkeun jeung pikun sanu hayang pikun dalain ayeuna mun teh ngarah pikun jeung pikun teh itu jadi lain tina kelalaian eta pikun mah mata ketika mesin sabaraha kali datang Ramadan ge angaresa kali fidyahna mah angaresa kali fidyahna mah la yatataqaqo karena teu aya unsur kelalaian satu tah ayeuna mun teh mah ambil ke urang kailmuan eta terus ayeuna mun teh jelema anu teu mampu mayar fidyah jelema anu teu mampu mayar fidyah tetep eta jadi beban tetep ayeuna mun teh eta jadi ayeuna mun teh beban jadi iraha wae kan ayeuna mun teh teh geus waktuna mayar fidyah teh ketika ieu geus jelas kaburu datang bulan Ramadan deui can geus itu teh pan harita kudu mayarna teh tah efek da harita mah da eueuh kan mesin bulan hareup tahun hareup 2 tahun ke depan tilu tapi kapaeh oge anggar ayeuna mun teh mah can kabayar bulan ieu bulan hareup can kabayar tahun ayeuna tahun hareup gitu kumari abid pan abid ge sarua ari wajib puasa Ramadan mah sarua ayeuna mun teh mah abid oge masalah ayeuna puasa Ramadan mah sarua tah abid mah andai kata ayeuna mun tadina bulan puasa dina bulan Ramadan aya anu bocor tapi ka ayeuna mun tama dina bulan Syawal kaditu can sempet kodo karena ayeuna mun tariweuh karena sibuk karena ya hoream maka keur abid mah teu kena denda fidyah kuna baik ayeuna mun tadi dia naon di dia nyaeta baik tina sisi alasan ngahir kana kodo tuluy naon deui wala pima maro atawa ayeuna mun tamah ieu abid kena ka amat kitu kena ayeuna ka abid lalaki kena ka awewe amat tah wala pima maro jeung ayeuna mun teu wajib ngaluarkeun fidyah deui dina masalah anu geus kaliwat naon ieu amat anu nyusuan anu mana ayeuna mun tama amat anu nyusuan ngabatalkeun kana puasana teh dasarna karunya ka budak hariwang ka budak lamun jalma merdeka nya wajib qada wajib fidyah gitu amat ka kandungan tuluy ayeuna mun teu ngabatalkeun kana puasa Ramadan dasarna karena ka budak anu keur kandung teh kanu merdeka wajib qada wajib fidyah tah amat mah teu gitu teu wajib fidyah wajib qada ungkul idla qudrata lahu karena ai keur amat makan teu aya kemampuan keur abid teu aya kemampuan mayar fidyah boro-boro aya nu mayar fidyah basa popoe oge ditanggung ayeuna kudunungan dahar make oge ayeuna ditanggung kudunungan ai keur mayar fidyah ti mana duitna ti mana beasna da masa popoeuna kebutuhan manehna oge tak dijamin ditanggung ayeuna kudunungan laqud idla qudrata lahu alaiha kumaha mun ayeuna geus merdeka mah jadi jo tiba-tiba jadi kena we wajib ayeuna fidyah teh nah apan tadi waktu batal puasa Ramadan na oge apan keur status amat da ayeuna merdeka mah geus lepas tina bulan Ramadan karena nu jadi patokan nu jadi ukuran lain masalah waktu wajib ngaluarkeun fidyahna lain tapi ayeuna mun tama anu jadi ukuran nyaeta waktu ngaluarkeunana waktu ngalaksanakeunana kumaha waktu ngalaksanakeunana waktu wajib keur bulan Ramadan ieu si abid teh ieu si amat teh mati status amat masih status amat berarti eta waktu wajib
tuluy aya namun tamah ari waktu aya namun ngaluarkeun fidyah, aya waktu ngaluarkeun fidyah nyaeta sabada lepas teh. Sabada lepas aya namun tamatina Ramadan teh kan geus merdeka. Jadi nu jadi patokan mah nyata lain waktu wajibna puasa Ramadan. Najan dina waktu wajib puasa Ramadan statusna amat, tapi kan waktu ngaluarkeun fidyah mah geus merdeka. Nu tadi teka keunaan wajib fidyah dimerdekakeun teh. Jol-jol aya namun teh kakeun eta harita ge keun ya ke dianjuk oge ke geus boga duit, geus boga beasna. Gitu. Lamun sewaktu-waktunya eta abid atau amat anu ngahir kana qada Ramadan teh diperdekakeun. Atawa aya namun tamah manehanana merdeka dengan sendirinya seperti abidna dimudabarkeun kudununganana. Abid nu dimudabarkeun teh nyaeta anu dimerdekakeun kudununganana cuman ditangguhkeun karena kematian dunungan. Ngaranna abid mudabar. Beda aya namun sama ya maneh ayeuna merdeka tapi ke nungguan ayeuna mun teh mapayah kuring. Moga-moga sih nggak ngalah pupus aja. Kita moga-moga teh sing ayeuna pupus ayeuna juragan teh kita. Jol bebas ya. Ngan meureun tadi anu tadina teu boga ayeuna kawajib fidyah, jol naon? Jol wajib fidyah wayahna. Hiji-hiji we. Di satu sisi bebas merdeka, di satu sisi nu tadi mah teu boga kewajiban fidyah, ai merdeka mah wajib fidyah. Hiji-hiji. Nah, kumaha lamun ayeuna mun tama ieu teu aya sisa antara manehanana antara ayeuna mun tama bulan Ramadan anu ti heula jeung Ramadan nyaeta anu ayeuna. Jadi 11 bulan teh waktu-waktu luang anu bisa dipake ngodoan. Jadi pangna ayeuna mun teu kaburu qada teh karana naon? Pisan waktu luang keur ngodoan. Ya aya ayeuna mun teu make contona. Contona di hareup ya. Ada begitu ayeuna tadina oge pangna ngabatalkeun puasa Ramadan teh gering gitu. Tapi ka ayeuna bulan Sawal anggar teh cager-cager, tapi ka ngampleng-amplengan eta ayeuna mun tama geringna, tapi ka ayeuna mun tama bulan Ramadan anu hareup. Ayeuna mun pisan ayeuna mun waktu. Ayeuna pisan waktu. Walau lam yabqi baina wa baina Ramadan qabil ma yasau qada'a jami'il faiti. Lajimathul fidyatu halan amma la yasauhu mangka wajib ayeuna keur manehanana ayeuna mun tama fidyah halan harita keneh amma tina ayeuna mun tama waktu-waktu la yasau anu eueuh sanggang eta waktu pikeun ayeuna mun tama qada, pikeun ayeuna mun tama qada, pikeun ayeuna qada. Ya ayeuna mun tama bayar we lah, ayeuna mun teu buru-buru, ayeuna mun tama fidyah. Nah, bayare ayeuna mun teu buru-buru nyaeta fidyahna. Cuman karena ayeuna mun tama teu aya ayeuna mun tama kelalaian, karena henteu aya kelalaian, henteu aya takror. Da ayeuna mun teu sakali kitu eta mah. Ayeuna hukumna jelema anu maot teh boga hutang. Hiji nyaeta hutang puasa Ramadan atawa hutang puasa nadar, boga panadaran rek puasa. Acan kaburu dilaksanakeun kabur maot. Boga kodoaneun puasa Ramadan, acan kaburu ngodoan kaburu maot. Boga puasaaneun nyaeta puasa kifarat. Memeh memungkinkan memeh senggang, memeh aya waktu
waktu keur ngalakonan eta puasa Ramadan kodok puasa Ramadan memeh aya waktu keur ngalaksanakeun puasa nadarna puasa kifaratna kaburu ayeuna mun teu maot mana ayeuna mun teu mah anu teu kaburu ayeuna mun teu ngodoan teh saperti ayeuna mun teu megeringna terus-terus tadi teh tinggalin puasa Ramadan atau batal puasa Ramadan teh sababna teh gering ari ayeuna mun teh geringna teh cager-cager malah ayeuna harapan we ayeuna mun teh cagerna atawa ayeuna mun teh ieu nu tukang init-initan nu tukang ayeuna mun teh init-initan nyanyabaan tapi kayeuna mun teh geus beres bulan Ramadan teh terus ayeuna init-initan kaitu kai init-initanana init-initan anu mubah berarti pangna teu sempet ngodoan Ramadan teh karena aya alasan karena aya udur tapi kayeuna mun teu kabur maot memeh aya waktu luang keur ngodoan puasa Ramadan anu batal teh fala tadzaraku mangka henteu kudu ditamalan eta ayeuna mun teh mah henteu kudu namalan eta manehanana anu batal puasa Ramadan teh lil faiti kana puasa anu tinggal nu batal teh teu kudu ditamalan bil fidyati teu kudu fidyah asal naon nya asal ayeuna mun teh mah asal memang eueuh waktu we aya alasan aya udur eueuh waktu luang keur qada teh maka teu wajib nyaeta ditamalan ku fidyah malah teu wajib qada deh qada teu wajib apan ayeuna mun teu mata dia ge pangna ngabatalkeun puasa Ramadan teh pan ayeuna mun teu aya alasan gering ai geringna teh cager-cager ai geringna teh cager teh kaburu maot manten hiji teu wajib mayar fidyah anu kaduana teu wajib ngodoan manya mayit teu wajib pangodoankeun kitu teu wajib pangodoankeun oge lamun ayeuna mun teu mayit kaayaan saperti kitu tegasna batal puasa Ramadan aya alasan aya udzur teh can kaburu ngodoan kaburu maot manten teu wajib dikodoan kuno hirupna teu wajib ayeuna dipidyahan malah teu mawa dosa dina sisi eta teu doraka dina sisi eta dina sisi nyaeta batal puasa Ramadan karena aya udzur teh anu acan kakodoan teu disebutkeun ayeuna mayit mawa dosa teu puasa Ramadan teu doraka li adami taksir karena teu aya unsur kelalaian nah matak mafhumna pengertianana kumaha lamun tina kelalaian tina gagabah tina lalawora tina kecerobohan jadi bang batal puasa teh ieu mah ayeuna lain nyanyamban pokona mah lain aya udzur ieu mah teu kuat hayangnya teu kuat kabita gitulah teu kuat ayeuna kabita lain teu kuat ayeuna ku lapar lain teu kuat ke kabita teu kuat ku kabita we careraman gitu aing asa aya nuhun teh mah hayang-hayang teuing nginum asa hayang-hayang teuing ayeuna dahar lain teu kuat lain teu kuat beda deui ieu mah nyaeta kelalaian teh ieu mah nyaeta teu kuat hayang udud gitu hayang ayeuna mun teh mah eta hayang ngopi ya hayang ngopi nah geus kitu can kaburu ngodoan puasa Ramadan anu batal tina lalai teh batalna bocorna tina lalai teh kaburu ayeuna mun teu maot manten boh ayeuna memeh memungkinkan aya waktu ayeuna mun teu senggang memeh memungkinkan aya waktu-waktu anu kuat manehanana ngodoan
ataupun aya namun tema sabada aya waktu anu mungkin kan ngan hoream jadi kek deui isuk deui bulan hareup deui gitu tah gitu atawa ieu mah batal puasa Ramadana nyaeta ku sabab aya udur aya tadi mah nyata kabitaan careraman ari ieu mah naon memang ayeuna udur ya gering gitu atau memang ayeuna teu kuat tapi kapias jeung sajabana maot teh kaburu maot acan kakodoan acan ayeuna kakodoan acan ayeuna mun teu kakodoan acan kakodoan sabada tingali ari pain ta ada mah qoblat tamakuni wabah ada keur santri tamah ari ayeuna anu bi udrin mah wa matana naon bada tamakuni wungkul sabada waktu senggang obrolkeun deui we tamah obrolkeun deui jadi ari manta ada fitruhu bil iftari jelema anu ngahaja-haja ngabatalkeun puasa Ramadan anu nyaeta tanpa udur tanpa alasan tanpa udur anu ngamunangkeun ngabatalkeun puasa teh kaburu maot tuh kaburu ayeuna mun teu maotna nyaeta baik ayeuna mun teu samemeh aya waktu keur ngodoan jeung ayeuna mun teu sabadana aya waktu keur ngodoan oke ai au abtoro bi udrin mah nyaeta wa mata ba'da tamakuni nah ieu duanana at ama anu waliyuhu min tirkatihi mangka wajib ngaluarkeun kadaharan engke anu ngurusna anu ngaturna eta ayeuna mun teh mayit teh anu keluargana eta mayit teh nyaeta kudu ngaluarkeun kadaharan tegasna ayeuna beas ya di urang mah tina titinggalna teu ngadak-ngadak jadi beban anu hirup ngan ayeuna mun teh mati rekahna titinggalna ayeuna mayit sok ayeuna mun teh macokot pisahkeun heula keur naon keur mijahan lain mijahan salat lain mijahan ayeuna mun teu batal puasa mijahan ayeuna batal puasa beda jeung ayeuna mijahan salat ke hukumna beda anu mana ayeuna mun per hari nyaeta samud beas tina nyaeta galib makanan pokok daerah mun di urang nyaeta kaluarkeun samud beas geus saleter kitu per hari fa innahu lam yakun lahu tirkatun fa innahu fa in lam yakun fa innahu fa in lam yakun ya teh asal ada loba pisan eta nu bedana kita nya tatakanana jalin painahu nya ada teu arti painahu mah in ka arti fa in lam yakun mangkalamun teu aya lahu kaeta si jalma anu boga kodoaneun puasa Ramadan teh heuda teu boga titinggalna ge teu boga wariskeuneun lam yajam al waliyah itamun teu ngadak-ngadak ayeuna keluarga katempuhan aing ieu teh ngahesekeun pisan eta ayeuna mah teh keur ayeuna hararese beas keur marhal beas teh tuh da eta mah ayeuna kawajiban ngaluarkeun beja teh di mana-mana mayitna ninggalkeun titinggal ayeuna harta gitu aya teh ninggalkeun mah teu ngadak-ngadak ayeuna beban kana kemuji murang mareng ayeuna keluar sekeun pisan bukan paeh teh jeung kudu mijah henteu fa in lam yakun lahu tirkatun lam yajam al waliya itamun komo ayeuna muasaan mah tuh jadi teu wajib panguasaankeun pangkodoankeun puasana tuh pangaluarkeun pijah tina ayeuna mun teh harta keluarga teu
fidyah teh kawajiban lamun mayitna bogaeun ninggalkeun harta. Puasa panguasaeun pangodoankeun puasa teu wajib, cuman sok sanajan teu wajib pangmuasaankeun pangodoan pun puasa aya pasunatan mah jigah pangodoankeun salat teh kitu, jigah pangodoankeun salat teh jigah pangodoankeun salat ta ari percis mah komo pangodoankeun mayit bid'ahna teh bat ayeuna mun teu makodon salat manehanana oge bid'ah komo pangodoankeun batur beuki bid'ah orang-orang percis mah apa teh aya qada salat ayeuna di manehanana mah kitu eta teh catakan nu tinggalin salatna manehanana komo lamun nu tinggalin salatna batur gitu pangodoankeun teu puguh-puguh. Nah ai urang mah tinggalin ayeuna mun tama salat urang nyaeta lamun can kaburu ayeuna mun tak kakodoan can kaburu ayeuna kakodoan kaburu maot manten teu wajib pangodoankeun ku ahli warisna atawa ayeuna ke keluarga cuman alus sunat lamun deuk pangodoankeun. Ya kitu deui ayeuna mun teu mayit boga kawajiban puasa Ramadan anu batal teh memeh kakodoan kaburu maot manten. Teu wajib pangodoankeun ayeuna mun teu puasa Ramadan teu wajib nyaeta pangmidjahankeun tina harta ahli waris. Lamun ayeuna tina harta mayitna wajib pangmidjahankeun. Lamun pangodoankeun puasa pangodoankeun salat eta teu wajib baik ninggalkeun puasa boga hutang puasa baik nyaeta boga hutang salat cuman aya pasunatan alus berarti nu boga pasunatan teh teh boga ganjaran teh nya salat salat boga aya mun teu ganjaran nu salat aya boga ganjaran. Nyata dawaan jungjunan man mata sing saning jalma anu geus maot walai sementara manehanana boga kawajiban siamun boga kawajiban puasa nyata qada puasa teh soma anhu di dieu mah teu dicaritakeun hukum wajib sunatna soma mangka puasa bae anhu ngagantian eta mayit nu boga kodoaneun puasa Ramadan teh waliyuhu nyata keluargana eta teh jatuhna hukum sunat soma anhu waliyuhu teh da teu aya namun teu diadvis deui ku ahli nama ku pakarna mah angger linglung deh da urang lain mujtahid orang lain mujtahid. Jadi somaan waliyuhu teh lain hukum wajib tapi hukum sunat pangodoankeun puasa Ramadan ku keluarga gitu. Wa yajudu liqaribi ayasumaan hujung meunang ka keluarga mayit anu boga kodoaneun puasa Ramadan teh nu boga ayeuna mun tama kodoaneun puasa nazar teh can kaburu di puasaan boga ayeuna puasaaneun kiparat teh aya suma anu meunang pangmuasaankeun ku keluarga ku baraya ku karabat najan aya deuk pangodoaneunkeun ku keluarga mah tanpa izin si mayit tegasna mah tanpa wasiat gitu tegas nama tanpa ayeuna wasiat tanpa wasiat najan disebut karabat teh karabat nu kudu ahli waris wae henteu pan aya karabat teh aya karabat anu jadi ahli waris anu hak narima waris nyata ngaranna teh dawil furud keluarga anu hak nanpa waris ngaranna teh nyata dawil furud aya keluarga teh dulur si dulur tapi nyata lain ahli waris ngaranna keluarga dawil arham
salah satu ayeuna mun tama anu termasuk ieu nyaeta keluarga dekat tapi henteu masuk kana dawil purut, termasuk nyata karena anu berhak narima warisan model incu ti anak awewe lain ahli waris. Lamun ayeuna mun tama incu ti anak lalaki najan awewe incuna eta ahli waris, incu ti anak awewe najan incuna lalaki eta lain ahli waris. Di mana-mana ayeuna lain ahli waris maka asupna teh dawil arham. Aya asabah mah nyata ayeuna mun tama ti golongan ahli waris lalaki. Asabah mah ai warisan mah rek ayeuna mun tama asabah, rek ayeuna mun tama anu boga bagian anu tertentu. Ai asabah mah khusus di jajaran lalaki, ai ahli waris mah nyata dek di jajaran lalaki dek di jajaran awewe. Wala waliya malin jeung ayeuna mun talain anu ngurus hartana lain. Nah, tegas nama iya orang-orang nyaeta ayeuna mun tama anu rek pangodoankeun puasa anak mayit anu boga hutang puasa teh puasa wajib rek puasa Ramadan rek hutang puasa nadar rek hutang puasa kifarat menang dipanguasaankeun ku baraya walaupun keur hirupna si mayit teu aya kata-kata kalimat-kalimat ngidinan pangodoankeun. Najan eta ayeuna baraya anu deukihi denganan ngodoankeun teh umpamana nyaeta ceuk urang mah baraya jauh, baraya anggang, baraya renggang, lain ahli waris, lain asobah, malah ayeuna mun teu ikut campur kana ngurus panguruskeun hartana kakayaana henteu. Ngan aya ikatan pamili, aya ikatan karabat. Eta teh najan teu diizinan, najan teu ngomong heula teu wasiat lah mah eta komo lamun wasiat mah. Komo ayeuna lamun wasiat. Waya juju dari kalil aja kumaha lamun ngadoanana teh sejen dengan lain keluarga yang mah tah eta mah kudu nunggu izin karabat anu hirup, kudu nunggu izin karabat mayit nyaeta di mana-mana rek pangmuasaankeun pangodoankeun puasa mayit lamun ku deungeun mah. Jadi kudu bebeja heula meureun atawa ayeuna teu bebeja ge ngumaha weh dulurna mayit anu hirup teh ada kuring mah keluarga mah euy boro-boro ayeuna pangodoankeun puasa batur pangodoankeun puasa sorangan oge seuseut ngan ieu mah aya jelema anu resep kana puasa teh aya anu beuki resep hobi kana puasa teh puasa we ayeuna tah kabener maneh mah beuki kana puasa teh cing ayeuna mun teh pangodoankeun dulur kuring euy almarhum gitu ayeuna mun teh mah ya perlu diburuhan ayeuna buruhan nya wajar buruhan atuh da puasa teh nya nu teu biasa mah seuseut pisan ayeuna mun teh puasa teh atawa ieu mah saking beukina puasa uya salah ku abdi we bade ayeuna pangodoankeun kudu aya izin ayeuna mun teh keluarga karabat. Nah ieu di mana-mana ayeuna mun teh baik izin nu ngidinan baik anu diidinan mun ceuk urang mah baik anu rek pangodoankeun puasana baik anu ngidinan pangodoankeun puasa si mayit teh ieu duana nyaeta kudu jelema jebrog balik ulah bolon ulah ayeuna bolon itu mah ayeuna mun teh kieu beja ka budakna budak ayeuna mun teh umur 8 tahun 8 tahun umur 7 tahun jang bapak tanya kana ayeuna ku abah ayeuna pangodoankeun puasana mangga teu Pak nya mangga si adin si nu ngidinanana lain jelema balik teh sah
desah temenang. Jadi baik anu ngidinan ataupun orang anu diidinan sarua kudu pada balik, ulah di bawah balik. Kumaha mun aya namun tama ieu merdeka teh disyaratkeun eta mah. Jadi hartina rek anu ngidinanana eta amat abid anu rek pangodoankeunana jelema merdeka bebas eta mah. Atawa nu rek pangodoankeunana abid amat anu keluargana anu ngidinanana nyaeta merdeka. Kan bae teh anu penting balik pada balik antara anu pangodoankeun puasana mayit jeung nyaeta anu nitah panguasaankeunna sarua pada balik. Ari dina urusan dina sisi kemerdekaan mah teu disyaratkeun. Naon sababna? Sabab ayeuna da abid oge eta teh masih nyaeta ahli kafarduan puasa. Tegasna najan abid oge pan boga kewajiban puasa mah. Lamun abid ayeuna mun teu datang bulan Ramadan tetap wajib puasa Ramadan. Abid ayeuna boga nadar puasa tetap wajib ahli fardi teh ahli fardi saum teh. Abid ayeuna mun teh mah aya pelanggaran-pelanggaran nu ayeuna mun teh wajib kifarat tak puasa tetap wajib ayeuna mun teh mah puasa kifarat. Wajib ayeuna puasa kifarat. Tah gitu. Wa yuji'u sauma salasina yauman bil idni fi yaumin waidin. Lamun seug ayeuna mayit boga kodoanan puasa Ramadan teh andai kata sabulan penuh. Teu kudu kieu unggal poe, unggal ayeuna mun terek sauranya anjing ayeuna abdi bade pangyaumankeun mayit deui nya almarhum. Hayo we unggal poe ayeuna teu sakali we dina hari pertama ya kayak dina hari pertama. Wa yuji'u saumu salasina yauman bil idni fi yaumin wahidin. Tah ieu masalahna anu rek pangodoankeun batur deungeun lain ayeuna mun tama ahli waris, lain ayeuna mun tama dawil arham, komo lain mun ayeuna asoba, lain anu ngurusna ka mayit teh lain. Tapi ieu mah sajan seden dengan deuk hihi denganan nyaeta pangodoankeun puasa mayit atawa nyaeta ayeuna mun tama ieu ayeuna mun tama ieu teh si nu deungeun teh sobat ayeuna mayit ahkeun bae bisi ayeuna mun tama rukan hayang diburuhan gitu tah hihi denganan ayeuna mun teh pangodoankeun puasa mayit teh eueuh eueuh ayeuna eueuh hubungan jeung mayit eueuh hubungan karabat. Anu mana tanpa idin nyaeta keluarga satu tanpa idin keluarga mayit dina pangodoankeun puasa si mayit. Atawa ayeuna teu aya idin mayit, tah idin mayit geus bae lain, memeh maot. Nah, henteu kungsi talatah heula, teu kungsi wasiat heula, teu kungsi nitah heula. Jadi mayit teu aya basa teu aya basi ieu nu deuk ngodoana teh nyata batur deungeun gitu deungeun taya hubung karabat fayam tani wasaumu teu meunang ayeuna mun tamahi denganan panguasaankeun teu meunang li annahu lam yarid bihi annasu karana teu aya keteranganana nu sejen nyaeta hihi denganan pangodoankeun puasa fardu nasi mayit anu tanpa izin keluarga karabat. Nah, walau apa mana untuk bisa disausisik kan bae atuh ayeuna keluarga puasa anger da kuring ayeuna najan sajen oge da anger puasa mah kitu keneh make jeung kudu bebeja make jeung kudu aya izin sagala teu bisa diakurkeun disajajarkeun antara ayeuna mun tama anu pangodoankeun keluarga jeung anu pangodoankeunana batur orang lain teu bisa disajajarkeun teu bisa disaruakeun. Wah sabaraha hukum ieu teh pagujudnya baiklah ayeuna mun teu aya nyelap hiji-hijian nyelap. Nah eta masalah ayeuna mun teu ninggalkeun puasa mayitna keur hirupna teh. Ayeuna mah masalahnya eta mayitna teh lain ayeuna mun teu ninggalkeun puasa ieu mah ninggalkeun salat. Atawa ayeuna ninggalkeun hutang iktikaf anu wajib
seperti itikaf anu nadar can kungsi dilaksanakan kabur maot. Jadi boga ayeuna mun tama hutang salat waman mata wa alai salatun sing saning jelema anu maot nate boga hutang salat khususna salat fardu kayak ayeuna masalah salat sunat puasa sunat yang sajabana aya di hareup berbagai nyata pendapat ulama beraneka ragam pendapat ulama ieu mah satu ayeuna mun takawal we satu pendapat heula jelema maot boga hutang salat atawa boga hutang itikaf anu wajib lam yub'adzalika anhu mangkaina teu kudu dilakonan eta salat anu tinggalin teh si mayit atau itikaf nadar anu can kungsi dilaksanakeun teh ku mayit teu kudu dilakonan kuno hirup teu kudu dipigawe kuno hirup teu kudu digantian teu wala pijata kumaya namun tama urusan pijah teu wajib jadi aya namun tertinggalin salat lain wajib ya pijah teh lain aya namun teu wajib. Ingat. Jadi henteu kudu dikakayek namun aya namun tama jelema tuluy aya namun tama ninggalkeun aya namun tama puasa ninggalkeun salat teu kudu dikakayek aya namun tama kudu aya pijah da lain kewajiban kayak kewajiban mah mayit mah hiji naon pijah puasa pijah aya namun tamah kifarat kewajiban dina sisi materi mah kade pijah molah diasupkeun ayeuna wajib tapi sok sandajan ente wajib kade lain ulah deh ke bisi ngahartikeunna kadengena nah geuningan euy ayeuna mun teu ulah lain ulah teu wajib beda hartina ulah jeung teu wajib nya beda ai ulah mangke aya namun tama ke kana mubadir kana aya namun tama haram kana makruh beh dieuna ieu mah lain teu wajib bahasana gitu jadi teu wajib ayeuna mayit lamun aya namun tama ninggalkeun salat anu ayeuna can kakodoan teh kabur maot manten teu wajib dipidjahan lain teu meunang teu wajib dipidjahan nah naon sababna pangna teu wajib li adami wurudiha jeung di ayeuna mun tama alus pas pisan ayeuna mun tama sara agama henteu ngawajibkeun nyaeta kana midjahan salat cocok pisan ayeuna mun tama jeung pikiran urang ya sabab lamun ayeuna mun tadi wajibkeun kana mijahan ayeuna salat engke dipake peluang lalawara kana ayeuna mun taninggalkeun salat tadi jadina teh kitu karena di umum di masyarakat umum nyaeta aya jigah memper ieu pengertian pemahaman ayeuna umum wajib ayeuna midjahan salat mayit anu tinggalin keur waktu hirup teh nah si mayitna keur hirup teh kieu deui wios ayeuna mun teu salat age da teu damang ayeuna engke we di kubarudak pangmidjahankeun marukan ayeuna mun teu pidjahan teh bisa namalan ninggalkeun salat gitu artina teh jadi anggar aya namun tama doraka anggar aya namun teu bisa aya namun tama ditutupan ku pijah teu bisa ditamalan ayeuna ku pijah teu bisa tamalan ku tapi sok sanajan di mana-mana jelema boga kodoaneun salat boga kodoaneun itikaf ayeuna wajib keur hirupna kaburu maot manten teu kudu teu wajib dipidjahan karena teu aya dalil anu kawarid dina wajibna midjahan tapi ari sunat mah aya nah karena sunat gitu jadi jelema teh aya anu daek anu getol anu bager karena ibadah teh ngan teu nyaho aturan teu nyaho hukum
aya namun tama anu nyaho kana hukum ngan kedua tanya urang teh nyaho mah bae aku urang salat anu duha nyaho sunat teh satu anu teh salat ayeuna witir nyaho ayeuna puasa Senin Kamis diaji teuing puasana mah teh puasa ayeuna sawa ting puasa ting teu nyaho ulah ku urang aya itu mah teu nyaho tapi daek batur paruasanya aya namun dapat urang paruasanya pipileunna aya teh puasa sawal aya naon hukumna teuing teh wajib nu teh nyaho mah kitu mending mana aya teh mending aya namun teh nu nyaho bari aya namun teh teu pati aya katingali daekna mending aya namun teh nyaho tapi kadaekna aya namun aya kumaha mah cigah aya namun teh makan bae aya namun teh mending kana anu bodoh bari bager bari getol gitu dina ayeuna mun tanya hukum mah pan ayeuna saura junjunan teh al alimu habibullahi ari jelema anu ngarti nu nyaho mah kana aturan habibullah nyata menang gelar kakasih Gusti Allah walau kana pasikon ngalah najan aya lada lunca linci gitu kitu aya nu perebet malah ayeuna mun teh mah eta teh naon teh eta khotib wasumu sitan min sawal ting didengekeun ting ayeuna ting nyaho ting teu kan salah satu ayeuna mun tama nu dianjurkeun ayeuna ka khotib teh salah satuna nyaeta adalah nyaritakeun menyampaikan anjuran puasa sawal genep poe sumu sitan min sawalin kitu teh khotib teh teuing ayeuna teh teuing aya namun teh puasa teuing teu tah gitu jadi aya namun teh mah teu aya kewajiban ngaluarkeun fidyah karena mayit nyata boga utang salat fardu boga aya namun teh mayit boga nyata boga hutang iktikaf wajib itidab enak beda jeung ayeuna tinggalin puasa tah eta mah aya kewajiban fidyah ya gitu nu tadi nu geus ayeuna mun caritakeun teh ngan najan teu wajib ari sunat mah aya tah eta teh alus ulah ditinggalkeun tapi sing nyaho ayeuna mun teu patokan aya jelema ayeuna mun teh makarana naon karena sok ayeuna mun teh sok aya kieu di urang teh jadi lamun ayeuna jelema maot katingali ayeuna mun teu keur waktu hirupna teh ieu teh gering berarti tah aya palingeun gitu ayeuna mun teh jadi ayeuna mun teh sok resep sok ayeuna mun teh resep nguruskeun mayit anu katingali nyata bakal loba fidyahna teh di mana-mana ayeuna can fidyah tagi ayeuna mayit ayeuna mun teh mah teu buru-buru ayeuna kaluarkeun fidyahna teu ditanyakeun ari hutang mah da moal ka urang meureun ai hutang padahal mah kudu tanyakeun ai mayit boga hutang teu kitu tah hutang mah ayeuna mun teh wajib gitu atau ayeuna mun teh manu karasa ku akang sok ngadodos sugan teh mayit teh ieu teh boga hutang ayeuna hajian ku urang padahal-keunana gitu neangan ayeuna persenan gitu kita teu balik keneh wae aya dina ayeuna ngabejaanana bener da wajib mayit ayeuna kungsi kawasa munga haji acan ayeuna mun takaburu maut mah wajib tah dibadalkeunana ayeuna mun teu mayit ayeuna boga hutang puasa acan ayeuna mun takaburu dikodoan wajib tah aya salat mah teu ngan sunat hukumna aya jelema ayeuna mun teh mah ada ngarti gitu ngarti teh ayeuna mun teh ngartina ngarti tapi koret gitu ngarti tapi koret jadi lamun ngarti ulah dibarengan jeung koretna ngarti we unggul gitu ngarti jeung koret ngarti kan di mana sok ayeuna ningali ayeuna mun teh mah urang aing mengaji ka ditu ka dieu can mang ya ayeuna mun teh katerangan anu ngawajibkeun ayeuna mijahan salat gitu padahal ayeuna mun teh eta mah da keur nutupan kakoretanana lebar gitu padahal ayeuna mun teh lain teu lain ayeuna mun teh masalah wajib da sunat mah aya halus da sunat mah ayeuna mun teh mah aya tah eta mah nyata ngarti tapi
bari lebar bari koret goreng aing ngarti memang wajib nyaho urang ge wajib bantu gitu tapi kan ayeuna mun teu boga peluang urang keur naon ayeuna mun tamaker ngaraih ayeuna mun tamaganyaran keur urangna keur mayitna jadi sedekah keur urang ayeuna boga ganjaran ayeuna mun tama eta ganjaran ngalakonan pasunatan teh nah benar cek tadi ayeuna mun teu wajib pangiktikafkeun pangodoankeun iktikaf kun hirupna lamun jelema boga nadar iktikaf bener gitu tapi lamun jelema nadar hartina jelema ieu teh nu geus maot teh boga nadarnya eta rek iktikaf bari puasa rek itikaf bari puasa eta menang di kodoan iktikafna ku keluargana bari sekaligus jeung puasana bari sekaligus nyata jeung puasana menang fa in lam yufa baqial itikaf fi dimmatil mayyiti tah eta mah ayeuna mun tinggal kieu jadi ayeuna mun teu mayit mah tetep boga beban jadi lamun hayang keur ngahilangkeun beban sing bager keluargana gitu ngarah mayit teu boga hutang ngarah mayit teu boga beban karunya deuk ayeuna mun tapang ngodoankeun iktikaf jeung puasana sabab keur hirupna ya si mayit boga nadar rek iktikaf bari puasa karunya ka mayit eta mah karunya ayeuna mun tama ka mayit lamun ayeuna karunya ka mayit lain masalah tina hukum wenangna boga ganjaranna lain nyata tina hukum irhamu amwatakum boga ganjaran nyaahan ka mayit gitu boga ganjaran ayeuna mun tanya ka mayit aya tina ayeuna mun tama hukum ieu mah ayeuna mun tama da wenang teh aya wenang mah teu boga ganjaran ngan boga ganjaran tina naon tina nyaahna ka mayit wa misluhu mayit ayeuna mun teu geus tawaf ai geus tawaf teh ayeuna mun teh macan kaburu salat sunat tawaf eta oge meunang nyaeta salat sunat tawafna dipigawe ku keluarga ngagantian mayit teh mun ayanya terjadi boro-boro ayeuna inget kana salat sunat tawaf meureun ayeuna mun teh boga ngagugulung mayit teh meureun akeun bae da ayeuna mun teh kudu harita ieu eta teh teh ayeuna mayit teh ya pas geus tawaf pisan can kaburu ayeuna salat sunat tawafna adek ayeuna meunang masih dikegetokeun ge teh kudu ayeuna mun teh hanut-hanut salat sunat tawaf Mesing ayeuna mun teh taun kamari oge aduh teu lah teh waktu ka Mekah teh ayeuna mun teh matara salat sunat tawaf ini teh ka Mekah salat sunat tawaf teh lah gitu bisa nah karena ayeuna mun teh ari eta mah salat sunat tawaf mah nyata taban lil haji anhu paket hajian gitu karena paket hajian jadi ayeuna mun teh menurut sebagian kaul baik ayeuna mun teh salat maupun ayeuna itikaf aya sebahagian kaul anu nganyatakeun percis kawas hukum puasa di mana-mana aya kaul anu nyebutkeun bahwa hukum puasa kumaha teh ayeuna nya wajib meureun ayeuna fidyahan ngan teu wajib dikodoan teu wajib dikodoan di fidyahan wajib tak yo tuh geuningan ayeuna brai ulah ayeuna mun teh mati dina satu jalur dina satu kaul gitu menurut ayeuna mun teh pendapat anu sejen mah bahwa statusna kedudukan jelema ninggalkeun salat ninggalkeun ayeuna mun teh itikaf dina saat hidupna kaburu maut maten mangka hukum menurut kaul ieu percis hukum ninggalkeun puasa jadi meureunan wajib dipidyahan teu wajib pangodoankeun gitu lamun pangodoankeun alus sunat tapi wajib alaihi kasir wallahu a'lam bissawab ya kan setengah jam deui